nulis nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Paina aroma kami rom sasumi budak. Awe Abdul Sabit. Walakin atapo dan tetapi merdeka sam labid wa balago balik sasobiyu budak. Dia rafata di kana fa habim dari kota atau di tanung dari wa ada jeng balik ya sobi. Iya arafat apa qabla tu pajri salam nabi padahal azza huma maka nyukupan nanje ahrama kaya esobi jeng abdu hujati selami kina menghajar pun Islam dan hajar karena saya gede-gede ibadah haji etar patu wukuf biasa. Walasa jense alahi ma'eta misrikain. Sobi jeng abdu naon damun. Undam dendan. Ulasa pun aing doma. Waktu satu yang disatkan hadis sahih itu ia pemasakti wuku yang merotik. Dina tiba nama anfar di Islam itu Islam. Dan ilal waktu waktu. Wa masurutu wuku'il haji jangan pun hari film masalah tibana ibadah naklan kana salat. Ani akuri tija merdeka abaligi anu baleng. Wa satariya surut bada barati dimatihi eta dina sabada lubar pertanggungan ayatin. Fur an hujjati islami tina menghaji rukun Islam. Haji islami tang haji rukun Islam mutaqaddamun. Tadi ulaskan. Rumah kodau tulis. Kue haji kodau liman bikin jamaah absadhab. Mengaruksak iman kanain. Hajjul Islam. Dihalati hukupin na tingkah hukup. Tumana do'toin. Haji nada tuman yabar tu'toy haji. Keganti tuman naplu tu'y haji sinat. Ada tartibu jari tabib. Mustahakun atau dimisikan wa kadalika. Dengan kita mustahakun. Ia kontibai haji. Wa inna wa. Dan sana dan menyakan. Si wong gila tau kan sulayana hazard tartib wa masrutu lujumnya di japan pemberan syarat wajib najib omsatun tatalima abu lugu balik wa Islam wa aklu jumbungangka wa huriyatu jumbungeka wa istifun kawasa wa man jensa jama lazimanu mesti kemanon fardhu haji fardhu lazimu tamisi kemanon fardhu wafi fardhu wa man arada dan sadang musiman duhula maka tanasub kata li ziyaratin karena jarak atau tijar dagang walang yakun dan tunjungan hak soban eta tukang ngasuk lazimau tahmis di kaiman rom-rom. Lakolin netepan kehendika. Sumayat halalu. Ngutului. Tahalul. Rapian tinairom isiman. Diamali umratin. Kukumigal umrah. Au hajin atau haji. Wa mansifatu japun ari kawasa. Panawani teta dua warna. Adu mari salah sejenis. Nawani mubasyarat etan tumandang wadhalika hari itu mubasyarah lawan atau bendalik asbabun atau masan amma fi nafsihi anakun hari asbab dina awakna isi wong pabisyati tadaku sehat wa ma fi tariqi japunai asbab di jalan pagi antakuna saya tapian kausan tariq eta isbatan subur aminat tantu aman bila baharin tekan sagara
Mutori yang dipikayampan. Wala aduin den taya musuh. Qahirin al-malin. Wa makya malik ja'anapun. Oh. Hai asbab dina hasabana. Pabihaya juga apa takuyan manggani si wong. Napa patahukana, napa kana wong. Liha bahu dina waktu maju na wong. Waya bahu jeng na waktu baik na wong. Bila waktunya kalaman na wong. Kana. Bukti lau eta tetap. Boga na wong sahali awalam yakun. Atawa. Ayah. Liana mufarakata watani karena kesenam. Misahan kana lembur syadidatun berat. Wa ayam melika dayan memilikom nafakotaman kana nafakana jamak tail jamul mistika wong na nafakotun nafakanaman. Tihadi berdatik dena yang mangsa. Wa ayam melika dayan memilikom maka perkara yakdi anu mayar wong bikuma duyu naukan dan nautan wong wayak birok den kawasa wong ala rohilatin ilurun tutumpakan au kiroiha atau nyewa na iya rohilah 5 milin kawan make sukduk au zamilatin atau onta polos ke make sukduk. Ini samsaka alamun. Nari maka kekar si wong alazamilati lurun onta polos untuk pelagaran. Wama nausani japunari warna kedua. Eta pasti to aku makdubi taeta kawasanan ngajam anu lumpuh dimalik wa sabana makdub wa jeng aya istita'at wa makdub kemudian ayah sajira entain muruh kan ya makdub man kada mayahuju anu menghajiman anu baganti timanu Bada pirogya ajiri dina sabana rapina zaman guguru an hujjat islami kena mengajar Islam linafsi juga ajir wa yakfi jenyukupan iya ma'dub nafakatan bihabib kana nafakan dina waktu maju bisa nilatin kan make kontak apa seladan wani wa ibnu jari anak lalaki kita arada tadi mana? Ngasong ke ini pengatau karena turut ini alami kebapak azam ini anu lumpuh. Sorok terjadi ya abi di kuyen. Arada tahu mustafian dengan kawasan. Walau arada jauhnya mungkin ibni malaukan harta banan ibni lam yasir tak terjadi abdi koi arada malau mustafihan etanu kawasan liana hidmatan karena sesuatu ngaladen dia badan kubaran biasa dalam hidman syarapun maring ilmu ya liwala di sana. Wabad dua mali dari masalah kenapa Siya tal na baluma. Mana senari. Ingat gonggolok tak awal ini kamopan. Namanya manis apa dia saja manfaatkan lazim utang mistik atau wajib keman ahajib. Ibadah ini walau dia tamunan diken manis satu at-takhir ngahirkan walakin ajan tetapi nasa manis satu abin takhir salah kotorin na teban kana pikar empanya. Kain tanya kalau gampang ya haji ilang mempikannya cuman walau dan sanajan tau kian nipesok kiahiri umur atau akhir umuraman sakoto maka
Guguri haji anu timan. Nawain mata jen lamun mautman nistato qabla haji samamen. Ibadah haji laki atau tepung manolak kalangga. Jalan asian barang maksiat kita haji sabninga haji. Wakana jengti nana haju ibadah fitir kati eta nepi tingane man haju mau dihajikan non anun mutia seman wa illam yusi dan sadan tuasakna kasari duyuni seperti sasana contoh usana manis tapangan wa ini tapangan jalamun kawasaman pisanatin dina di tahun palamnya harus itu kalau mana sisa pada wala kadeng ruksak non malu harta banaman kita kasanati dina di tahun qabla hajjin nasi samame ibadah jen dama semua mata kematman lakia mata bertepung mana kalau jalan wala aja bahasa ibadah haji tak tetap paling kasiman man mata jen sajamatman walam yaujah jen ibadah jeman maya wisata sugi pamruta arif perkara naman syadid atau berat indal tamuabal orang ada semua dan lapor hamam tu yakina tu nejah tanah pinga maksudnya anak tuba tanayan masih ikan kuring dia amsari di pelan-pelan ang kotak bidar bejasi karena ngajadikan upeti kapadik alaman kada malam yahucu atau mengajiman miman kitawah agama yasati unu kawasa yasima ilaikan haji sabilan di dalam wan Sayyid bin Jubair bin Tasambit bin Jubair wa Ibrahim an-Nakhai dan Ibrahim an-Nakhai wa Mujahidin dan Mujahid wa Tawus dan Tawus la alim tu lamanya kue rajulan kajelaki kunian sugi wajiban wajib aikadnya haji semua mata rajulan qabla yahujah samayan ibadah haji rajulan masalah itu sama nyolakan kering aikad rajulan badhum jasa orang ulama karena tabukti lalat bogana badhum sajarun musirun tatanggang sugi kamata tijar walam yahujur jantan ibadah haji jar walam yasyusalli itu tunyolatan di bandhum nalai kaijar wakana jeung disa bin Abbas eta yakulu ngalai man mata saja mematman walam yuzaki jeung ngajakatan man walam yahuju jeung ngajiman salah maka menta iman arojata kana balik ila dunya kana dunya kadunya wa Qur'an jeung maca Ibnu Abbas kalau kana dawan warga jelas Rabbil jinguni Rabbi Qur'an kira jinguni mugi ngabalikeun Gusti kambi la ali hayang teuing geuring amalu eta migawe teuing solean aman menurut sinara perkara atau tuan yang kering kola ngadawin Ibnu Abbas al-hajju hari solihan al-hajju ibadah sama arkan ucapan ayat nomor pun alat wilayah sentusan haji ibadah haji di dunia sekalawan biarkan kaum satun dan alimah ayramu jiram wasawun tawaf wasain sa'id badaun sabana tawaf wa wukupu jeung wukuf diapakan sanapa wa hafu jeung dicukur badaun sabana wukuf ala qaulin saban kana dika wa kanu umrati jar kambaru kumo eta kadalika anak itu seperti itu homsatun ilan wukuf aing wukuf biasa wa wajibatu jeung ari pirang-pirang
perkara wajib amajbul ditambah bidan pedang situn eta genep ihram ihram minani pati tina taqwa paman saja maka peninggaman kana ya ihram minani kot wajah dengan liwat man amikot dah kana taqwa das muhilan bayan tu ihram walai peta mesti kayaman tahu satu domba. Waramiu jeung ari ngabalang. Dia tentang ramiu adam aitam. Kawalan waidan pan parfedi. Wa masabru jeung anapun ari. Netep di Arafah. Nah di sana apa? Ila guru bisam si nabi kasu pembaik. Wa mabitu jeung nginep di Muzdalifah tadi. Tanang dari bahwa membitu nabi mina di sana buat tawapo wadah ini jen tawap wadah pahadi arba'atu ta'eta arian ufat yujibaru eta ditambah non tarkuhar ningga kaya garba pidami kucam ala dia kala ini netepan karena salah penyekaduan. Waktu tulisan ini jen, tetap nakal kedua pihak atau tetap jenayin. Ada apa? Damu edam ala wajib istibabit netepan karena perjalanan sunat. Wa mawujuhu ada lagi. Tiada pun akan terang jalan ngalakonan ibadah dia umur jumroh. Pasal satun tanda tilu al-awalu angkajina al-ifrad eta haji ifrad. Wawa jari ifrad eta abdolu anu utama. Wadhalika jari ifrad eta ayyukod sima. Nunata yola andahna paneri. Ayu qadima etayen nahlakkeun desi wong al hajjah kana haji wahdahu bari saji ieu haji faida faragha atadya habis satu wong faraja ta kalwa wong ila hilli katan halal wa rama tu ihram desi wong wa amaro mujeng goy ngoh yesu wa dal hilli jai pangutamu taman tanah halal ihrami umrah titikeun ihram umrah eta ajarona tanah jarona sumatani untuk tanah tanin tuma Hudaybiyah tutu tanah Hudaybiyah walasa jeung teu ala mufridi eta misti kajaman haji ifrad itu misti naon damun jam dendaan kilaya tatwa ayen gawe sunat ya mufrid. Asalnya anu karana akirana eta haji kiran wawa dari kiran eta yajma'a yen ngumpulkeun. En ieu si wong ngumpulkeun tadi jumrah. Payakulan. Teu ngucap wong. Labbaika dujatin umratin. Ma'an. Labbaika nyubadana nabi kana pangundang Gusti dujatin ku ibadah di umrah man bareng. Paya sira aku jadi wong muhriman eta ihram bima kana ye hujjah umrah. Paya si nyukupan kaya wong an amal haji pirang-pirang penggawean ibadah haji. Watan dari itu dan dari makasuk nana umrah tanpa haji. Etina sangat pun ibadah haji. Kama yang dari itu seperti yang dari makan sup, menawudu tanpa gusri dina sangat bagus. Ila nau ansai sinawong, ida toko eka dengan tawapong, wasa dan saya wong kabla wukuf bisamnya wukuf dia patana apa pasayu tah ari sayna wong masubuna tanabi hitung minan nusupai ni tina haji umrah. Wa ma tawafu jafu ay tawaf na wong pagwe rumah sudian dada.
Salian tadi itu. Dan asal tawafi kalau saya syarat natawaf apardi anu padu. Til haji dina beradi ayakuat apa yang kibayin. Tawaf til fardi ba'da wukufi. Dina sabada wukuf. Wa ini de tamisi kajaman. Haji kiron damu syatin ay. Idam buktina domba. Illa ayakun ayan kausian dia. Korin makian eta anu bangsam. Kalau saya, maka saya berkata wajib alai kayu maki. Dan apa yang makian eta lam yatuk teninggal makian mikot tahu kana tapawatus makian irmi kotukan ayat tapawatus makian eta makatum tanah makan. Asal itu anu katuna eta tamatu haji tamatu. Wa wajib tamatu ayu jawiza. Eta yen ngaliwat wong ami kota kana tapawatus. Muhriman bari anu ihram di umrotin kana umroh. Wa yatahalala jeung tahalul rapihan tina ihram. Isi wong di Makkah. Di Makkah wa yatamatan din. Bubungan isi wong. Dia masurati kupian pirang perkara sedang ila waktu haji nepika waktu ibadahnya. Soma yuhrima tu'iram yaswam bil haji. Ikan haji walayakun jentuk wong mutamatian etan haji tamatu. Gawe haji tamatu. Ila bihum si saro itu ain tulimat bangsa. Adua ada salah satu saraid. Alayakuna etan jentuk wong min hadiri masjidil harami. Eta sisawana jalma anu deket kabeh ka Masjidil Haram. Wa hadiruhu jalma anu deket ka Masjidil Haram eta mandama kana buktiman minhu ti Masjidil Haram eta la mustafadin netepan kana lakon latuk sana tadi kosar dia dene mustafana asal-asal. Asani ari nu kaduana ayu qadima atayna lakin. Yesi wong umrata kanggo ala haji mandarikeun haji. Asani kun kaduna antakuna tanuti na umratu wong fi asfuri haji eta dina pirang-pirang bulanan ibadah haji. Arabun kobatna eta layarnya ente balkong ila mikot haji kan. Tapawatas ibadah haji. Wala ila misli musafatihi. Jeung teu siar diu kana pantar lalakona ye mikot haji. Ihram haji, kita ihram haji. Al-Rasul kalimana ayakuna tan bukti non hajjuhum. Ibadah haji na wong. Wa maratu jeung umrana wong etan kangsin waidin tiga manusia ini. Saiza wujidat tahdima dipanggian non hadi al-safu. Ia pirang-pirang sifat tanah tabukti wong mutamatian etanu gawe haji tamatu. Walajimau jemisti kaya si wong non dam satin dam buktina domba. Walang yajid salaman tumanggian si wong pak tak lajima hu non siang sasda yamin. Ini dapat mistik non yang salah satu yamin puasa di natil bangwai fil haji dina sejarah ibadah di qabla yamin nahar dan salat puasa muncul mutafar arrafatan bala bisa-bisa mutatabatan antawat banu puluh wasab atin salah satu ayamin wasab atin. Jeng puasa aja 7 poe iza roja dengan balik wong ila watani kalembur. Wa lam yasum jangan puasa wong asalasatan. Kan anu 3 poe hatta roja sehingga balik wong ila watani kalembur. Soma tahajat puasa wong al asaratan
Dina 10 poe. Mutatabian bertutuloy, mutaparikuan atau baru pisah-pisah. Wabadalu damnya kironi jeng ai gagantina jam haji kiron watamatui jeng haji tamatu sawaun eta sarua. Walaf dulu jarul utama ai produ eta haji prod sumatamatu tu haji tamatu tuma kiranu tu haji kiron. Wa mamaduratu haji jana pun nyari kampiran. Perkara anu dicegah kusabab haji wa umrah nyumrah pasitatun data agenap. Kalau awal kadina eta langsung make lila komisi karena bagi kurung wasarori ni jeung salam. Wa hupi jeung sapatu wa imamatin soban. Dan bayan bagi bangsa penting dan ayah bahasa yang make wong izaron wan kan samping waidan jeung solendang wana lain yang palung pambon. Ulang yajid tamun tumanggan wong. Nah lain ini karena tarumpah dua pamit abaini ini maka mate si wong kanan pentopa dua. Ilang yajid tamun tumanggan wong izaron kan samping pasal wilah makam make si wong kana kalana wala baksa jeung saya nawan adat demin tabati kumake sabuk wa istilalaja niuhan pia mahmil dina suktuk walakin layan bagi jang tetapin tepantasna ayu gotia ya nutupan si wong rasa kana sirana wong paina iramah karena sa iramna wong ra'si tetap dina muka sirah oleh marati jeung eta meunang dikenawe anta basa hayen make maaf kula makitin kana sakabehana dikaput bada alat tasura dina sabarayan penutupan si maaf wajah kana beungeutna si maaf dina perkara ia masum anta ima kana wajib saina iromha karena sasirom nomorah di wajah tambina muka beungeutna si marah asani aya nu kaduana eta atibu make sesengitan paya zanib maka turun ngajawan wong ulama kana sakala perkara yang udu anu ngitung-ngitung kana sa ukolau pirang-pirang zaman belakang tiban kana sesengitan pain tapayaba ataun make sesengitan wong awala bisa tamat wong palahita dan mistis kay wong jam satin dari jam bukti na doma asal suan katuna ta alhagum dicukur wafam jeung ngeretan cukup wa fima jasab dina aku jeung kamu akid diatu ay pindah ani ngamaksudkeun ku pindah jam satin kadang bukti doma wala bangsa jeung saya naon edak dia kulit sifat mata pada kuliah mamanya sukan jamban wapanya disetrak wahujannya di kop wata jelis sahajang nyisirangu Arabnya kabatna ajimah tadina wa wajah jemaah tamupsidun anu ngaruksak kana maji qaula talulil awas samene rapian seiram anu awang wa fi jasa tabdina ijma' badanatun ai hidam onta au maqaratun tasafi wa samusyahin ata tujuh mabanuma wa in kana jalan bukti ieu jima' bada tahluli awali eta dina sabadan natalwa lajim utamisi kawong non abadan tonta walam yaksud jeung teruksak non hajjum ibadah dina wong alhamis yang kalimana
muqaddimah jima eta pirang-pirang. Muqaddimah jima. Anu miulaan kana jima. Kapoblati sabati nyium. Wa mulama sate jeung nyabab alafitum kitu anu ngabatakeun. Ieu mulama sa atuhra kana wudu. Manisai sarta bambawa. Awasari Khamis eta Muharram diharamkeun. Wa fi jatab dina Khamis nisatu duma wa kaza jeung enya kitu seperti satun fi istimna'i dina ngahajaga ngabijakeun mani. Wa yahrumu diharamna nikah wa inkah jeung ngawinkeun. Waladama jeung peadang tan wajib dina nikah. Karena nikah layan akhirat sah ya nikah. Asal itu anu kagenepna takot lusa dia bari. Maihan kana boboroan daratan. Ani ngamaksud kuring maka perkara yukal anu halal di dahar mah. Awa ata yasad eta mutawalidun anu bijia mina halali tina hayawan anu halal wal harami jeung hayawan anu haram. In portalan samayan wong sedan kana boboroan palai eta misti kaya si wong mislu ay pantan ay sahid. Minan nami tina ingon-ingon. Yuroi ngari sawong pi dina mislu at-taqarrubakan. Sili deketan kira-kira fatina kejadian. Wasyadu bari jeung ay boboroan sagara halalun etan halal. Wala jazaan jeung kaya wawalas etan wajib dina saya dua bari. Babu sani ay bangun kadua kita tidak malidayati tetap dina madakan tartibna pirang-pirang pegawai yang dohid min awalis safar tinimit ilumaku ila rujin fika balik wa ya jarin amal dhahira eta asal 7 malin 10 pirang-pirang jumlah jumlah tula jumlah jadi itu syari tetap dina madakan lempang min awali huruj tinimit kalwa ila iromin nafika irom wa ya jari jumlah tula sama netun terdapat aulan saja dia malik tetap dan harta benda. Payan bagi maka penting non ayabda yang namimitian ia muridul haj. Jangan maksud kan ibadah haji. Bertaubati kutobat orang dia magalimi dengan balikan teramjan. Ang panganaya wa qadai duyuni jeung mayar kana tanggung utang wa dari nafaqati jeung nyawiskeun nafaqah likuliman pikeun sakabeh jama tajam wajib kaya muridul haj na nafaqatun nafaqah naman ila waktu rujuin nabi ka waktu balik wa yarudda jeung ngabalikeun isim muridul haj maka perkara ina anak deket kan muridul haj mina wadai buktina pirang-pirang titipan wayas tasibah jeung ngabarengkeun murid haj mina malil halali tina harta banu halal apa ini analus maka perkara yakin nyukupan ya maka murid tu haj lidi habibkan maju nah ya muridu wan balik na mayun. Nin gue taksirin sekalawan ngirit. Ba wajin balik tak netepan kajalan yang kena imkan kaya muridu haj maksudna wajib atawasu ngujud jembaran tijana bekal warid ku jeung kawalas di dua paikap tentang jam lemah wafu koro ejeng pirang-pirang jambagen waya tasodakom jen nyedakokan ia murid haj
bisain kana je perkara qabla huruji samai kalwarna muribahan wa syariah jeung meuli ieu muribahan linafsi pikeun awak muribahan dabatan kana tutumbakan kauyatan kuat alhamdulillah mawa latan apa telemah ieu dabah ayat tariha ayat saya adalah nyewa ia murid kana dabah ini taruh ta'ala menyewa ia murid Tuhan payujir takul ngadoerkan murid lia mukari kaja menyewakan ulama kana sakala perkara yuri dengan maksud ia murid Tuhan ayah milau kana mawah ia murid Tuhan kana min polin buktina perkara safik au aktif yang tak pakaluma wa yasul jasina ridahu aridonai mukari fihi nah iya mayuridu ayah milah asalnya tu anu kaduana sirotiki tetap di babaturan dan bagi penting non ayah samisa yang nyupri kepenangan yang melihat rofikon solihan kababaturan anu soleh mengiban pengkasap leo khairi kana kausan menginan penulungan oleh kana khair inna sya' lamun pomoriduhan rak karahu maka nyalingkeun en yesi rofi kaya moriduhan wa inda karo jeung lawan eling ieu moriduhan anu maka nulungan ya rofi kaya si murid wa in jabana jeung lamun borangan atau kecing ya moriduhan saja maka ngaberani dan di rafiq kaya moriduhan wa in ajaza jeung apa moriduhan qawahu maka nguatkeun di rafiq kaya moriduhan indok jaman rupak nan sadhum asana moriduhan sabarahu makanya sabar rafiq kaya moriduhan wa yuwaddi'a jeung pamitan dia moriduhan rupa qau pirang-pirang babaturan moriduhan anu kimina anu ngucicing di lembur kabeh wa yuwanau jeung kepampang dhuwur murid wajiraman tatangan murid wa yuwadau pamitan yesi murid kaya rupa ko ilah wayang kamisa jeung menta si murid artinya tahun kana perang doa ya rupa ko ilah Faina Allah Ta'ala karena sesuatu ta'ala jahilun akan menjadikan si adnyatihim nafsan perang dua naik rupa ko ilah fayron kana kalesan wa sunnatu jahil di sunat na'fiyam wadan pamitan etaya pula yang usatnya muwaddah ya malu di pamitan asabi'u ay asabi'u dan namanya asabi'u nyupri ngariksa kuring Allah ta'ala dinaka kana agama anjeun wa manaka kajeng kana kepercayaan din wa khawati ma'amalika dan penang panuntungan aman din wa kana demukti kang den sang atayakul ngadau kang nabi liman kajam arada maksuman as-safal kalmaku fihi tillah wa kan fihi ini kana lakan sendiri fihi tillah muga tetap dina pangariksa Allah wa kan fihi dina pangariksa Allah sawadaka muga ngabekelan kanjen salusal at-taqwa kana takwa
Pagapa dia muga ngampura Allah dan maka kana sanjen wa wajhaka dia muga madepkeun Allah kanjen bil khairi kana kalusan aya nama kunta di mana bae aya anjeun. Akal kantor katulna pihologi tetap dina. Kalar minat dari imam yang lebih penting. Iza hama di mana maksud dia muridul haji dia huruji kana kaluan non aisolia yang salat ia muridul haji rokaataini kana 2 rakaat awalan di dalam mitina salat non safar ya kalau bari masa muridul haji ulah narokat kaji pada fatihah sabada fatihah poya yang kapurun kana surat poya yang kapurun wapisaniati jeung maca moyu haji narokat kedua ailah sok kana surat ikhlas sehingga pargo tadi mana rapi ye si muridul haji ropa maka ngangkat murid ya dari kana tangan dan murid wadan dengan murid Allah subhanahu ailah sieun tidak sopin bersih waniatin sodikotin dan niat yang benar wa qala jeung ngucap ya murid haj Allahumma kana Allah antai Gusti eta sahibu anu ngabarengan bisa pain lumaku wanta dari Gusti khalifat tuan ngaganti ti ahli di ahli wa malijin harta banda wa anak wa sanu babatuan ifadna mugi ngariksa Gusti kami sadaya wayahum jeung kaya ahli ilah min kulli afatin tina saged pancabaya wa hafin dengan tegasna pancabaya Allah inna jasna bi sadaya nasal kata nyungkeun nabi sadaya Gusti fi masirina dina lumaku abdi sadaya hadanu ye al birro kana kalusan wa taqwa jeung kana taqwa wa min amali jeung tinama maka perkatar do anu Gusti Allah inna sasana bisadaya nasan katanya kana bisadaya antatwiya kana nilep Gusti lana dikeun bisadaya al ardo kana bumi kamu kagak saleng kah? Kolepat, tutwa, tilap. Waktu hawina aja ngentengkan Gusti alayana kansa asapau kalmang. Wantar jukona aja kayan ngarigian Gusti kami sedaya pisaparina. Dina lumah kami sedaya salamat badani. Karena salamat badan wadini jeung salamat agama wa masalamat harta wa tubaligona janapikeun Gusti kami sadaya hijabadika kan mengaji kabeh Gusti wa ziarata qabri nabika jeung kana jarah ka kuburan Gusti Muhammadin tegasna Nabi Muhammad sallallahu Allah inna sesuna sadaya nudutan keun pangriksa bi sadaya Gusti min wasa'i saparitina hesean lumaku wa kaabatia mungkolabi kan gorengna tempat kali wasu ilman dari jeng gorengna paningal ya alif di ahli pamajikan wa malnya tabana wa anak wa sama babaturan Allah ijana menjadikan Gusti kami sedaya wa yahum jeung kaya ahli ilah fi jiwarika dina natanggaan ka Gusti wala taslubna jeung mugi ulang nyabut Gusti ikam bisa daya wa yahum jeung kaya ahli ilah nikmataka kana nikmat Gusti wala tugayyir jamugi ulang ngarobah Gusti maka perkara dina kana terjadi sadaya wa bin jadi ahli ilah min afiatika buktina
kasageran hanti Gusti Arabiyatu salam.